Berhubung Teh Ida jadi terpaksa Abah nu nganterkeun sanguna ka kebon. Mas, si Tanggurak Juli mah otak kancil. Berarti otak Kak Juli mah pinter, Bah. Eta anak bibi anu ngaranna Blangpang tumpak blangmuk naon cerik bae. Kelar hirup aing poe madak. Mata poe sakieu panasna. Asa tis bae. Asa nanggep es. Go. Borongan mager anu ngagawean tangkurak si uding jawara kurang satrum. Jagung jeung dangder gasan pajaro. Geus dijual ko yang kasih abeng si bujang lapuk teh laku-laku kos lalai badot. Nah, aing aing tinggal bikin hasilna ye. Kekolot aing. Sasana jangan kana ngida. Kemana ieu eta budak? Geus beurang kieu can nyokot kejo. Teu lapareun kitu ieu eta budak. Tapi keur tangguh meureun ieu budak nganggeuskeun pager aing. Tapi kumaha ieu para tangkurakna? Manya kudu aing nu nganterkeun. Ngeunah burih eta budak. Asa aing digawean. Ari Abah ngacempreng sorangan bae. Kunaon sih, Bah? Siga jelema stres. Ari dia Abah keur lieur kieu disebut jelema stres. Ari eta mah Eta mah naon dia Ica? lain, eta mah Abah ngacempreng sorangan bae. Dengekeun ku dia Ica, Abah keur nungguan Tangkurak Juli. Titah nyokot para blelbok manehna ieu. Manya kudu Abah anu nganterkeun. Sudi amat Abah kudu nganterkeun ka kebon para si Juli. Emang kos anak sultan bae. Oh, masalahkeun bab dahar. Heueuh. Geus kieu bae lah Abah, Ica nu nganterkeun kejona sakalian dek ngala jagong ka kebon. Ulah. Lamun dia anu nganterkeun kejo ieu ka si Juli moal bener lain digawe eta budak malah ngobrolan dia. Atuh kunaon kitu Abah? Pan dia pokona cek Abah ulah. Terus saha nu dek nganterkeun sanguna? Teh Ida pan ka Jakarta. Abah daek kitu. Sudi amat aing kudu nganterkeun ieu kejo ka si Tangkurak Juli mah. Tapi heuh nya Ca. Saha ieu nu nganterkeun kejo ka si Juli?
Biasa nama sok si Ida teteh kumane anu nganterkeun ieu sangu. Ayeuna teteh dia keur ka kota, keur ka nu mamang dia. Tah berhubung teh Ida eueuh, jadi terpaksa abah nu nganterkeun sanguna ka kebon. Sudi amat Ica, abah kudu nganterkeun ieu sangu ka si Juli mah. Ngusruk derajat abah. Geus ayeuna mah kapaksa abah ieu kejo Ica anu nganterkeun ka Juli. Tapi awasnya, Awas naon abah? dia kudu hade-hade kasih tangkurak Juli. Hade-hade kunaon sih bah? Doang nek nyebrang jalan kudu hade-hade. Maksud abah, dia kudu hade-hade ulah deket-deket jeung si tangkurak Juli mah. Si tangkurak Juli mah otak kancil. Berarti otak Kajuli mah pinter bah. Lain pinter Ica, tangkurak si Juli mah panipu. Geus lah gandeng, abah mah sok suujon bae ka batur. Kadiekeun Ica bae nu nganterkeun sanguna. Lain suujon Ica, abah mah. Ya ayeuna ku dia anterkeun. Geus lah Ica pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Naon dia betok main. Dia aja mana? Heeh, iya kula anu ngaketrok mah bibi. Gandeng dia bercanda bae aing keparusing. Atuh bagus bi, loba kapusing mah. Naon dia anu bagus. Atuh eta bibi loba kapusing daripada loba hutang. Jadi pusing ke bibi loba hutang mah. Puguh ya ge aing keur pusing. Tah, lamun bibi keur pusing, bibi kudu nginum pel iman dan takwa. Maksud dia naon? Minum pel iman dan takwa. Emang aya kitu. Dengekeun bi, cekah Haji Roma Irama ge. Stres, obatnya iman dan takwa. Gitu bi. Amun hayang boga iman jeung takwa, kudu stres heula. Ngaco bae dia mah. Ini serius ya mah bi. Eta anak bibi anu ngaranna Blangpang tumpak blakuk blakuk naon cerik bae. Saha maksud dia eta anu blekak-blekuk? Atuh eta anak bibi anu ngaranna Blangpang tumpak blakok blakok. Eta lin ngaranna. Geuna bae dia. Anak aing bagus-bagus di ngaranan blekak-blekok. Oh, bibi maaf. Ai eta tadi kunaon anak bibi cerik bae. Pugus aing keur bingung. Anak aing cerik bae, lapar hayang dakar. Terus teu boga duit, sagoeng-goeng acan jeung meuli beas. Teu kautang ka warung, utang geus numpuk. Pusing ya Anjuli, pusing Gusti anu agung. Duh, kumaha ya? Ai duit teh jeung mak aing doang. Geus lah kalau gitu bae. Bi, kula aya saeutik rezeki. San meuli beas. Tapi ingat, belikan kena beas. Kula dibelikan kena kupon toge. Ah, Iya serius dia mere duit. atuh serius bi, iraha si Juli tara serius na. Oh, berarti kieu kelakuan Kak Juli di aslinya jabager. Berarti bohong omongan batur. Nun Juli Gusti nu agung. Kemana eta si Juli?
keun ku aing lah didoakeun sing deket jodohna sing loba rezeki. Kak Juli, tungguan sakedeung. Neng Ica, naon neng? Tungguan sakedeung. Naon neng Ica? Emang Kak Juli teka kebon. Oh, geus aya kebon maneng. Eta mah sakedeung. Ih, kami maneangan ka kebon. Geus neng mager mah. Kuari mah tinggal ngalai doang jagong. Pan neng butuh ieu meureun jagong di imah. Emang heueuh sih Kak, Ica ge nekala jagong jeung dikulub. Oh, neng dek nyala jagong. Geus kitu mah balik bae heula neng. Keri alakeun jagong mah. Bener teh ya Kak Juli nekalakeun. Bener. Jeung neng Ica mah naon sih nu teu bisa? Oh, heula tuh aya dalakeun ku Kak Juli mah. Ieu aya sangu tadi ti Abah. Oh. Nuhun ya neng, nuhun si neng mah geus mah geulis bager. Beda jasa jeung si abeng nangkod mah. Doang supa kebo. Oh, tuh Kak Juli, Ica dek baliknya. Kak Juli kehade di kebon. Oh, neng. Neng ge hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Mantap. Action. Mun teu geus kieu bae lah. Ica nu nganterkeun sanguna ka ibu. Kat. Lain suujon Ica Abah mah. Ya ayeuna ku dia anterkeun. Geus lah Ica pamit. Assalamualaikum. Action. Tah, lamun bibi keur pusing, ibu kudu ibu di bibi tadi mah. Action. Lain di serius ieu mah. Eta nu anak bibi anu ngaran seblang sumplak blakuk. Lain serius ieu mah bi. Eta anak bibi anu ngaranna blangkuk. Pusing aing Juli pusing. Ulah sore. Kang Haji peran utama. Kau Uding Jawara Kupluk. Nah, pas shooting eta kuai musik. 2000 ya anak. Ya bapak nek syuting bapak.